Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Pak Cepi dina pangajaran basa Sunda. Kumaha daramang? Mugia aranjeun kalih kulawargi sadayana aya dina kaayaan sehat nya, tetep aya dina kaayaan sehat wal afiat. Sataacan Pak Cepi ngawitan nya medar atanapi ngajelaskeun materi dina pertemuan atanapi dina lawungan dinten ayeuna Pak Cepi teras mengingatkan gitunya ka aranjeun sadayana khusus oge kalebet oge ka Pak Cepi sorangan gitu. Wireh urang teh kedah tetep ngajaga kesehatan urang. Dina dinten ayeuna urang baris diajari basa Sunda nyaeta ngamumule bahasa Sunda. Tema nama masih sapertos minggon kamari nya. Temana teh nyaeta kawirausahaan. Minggon kamari pan urang parantos diajar, parantos maca teks ya. Ngeunaan hordeng Ciparai sumebar ti Sabang nepi ka Merauke. Tah ayeuna teh lanjutanana gitu lah. Part kaduana gitu. Lamun cek istilah gaul nama gitu ya, janten masih kene dina tema anu sami nyaeta wirausaha. Naon sih ari wirausaha teh gitu. Minggon kamari pan parantosnya maca panginten aya di antawisna nu parantos tiasa nyimpulkeun maksud atanapi tema anu urang anu nuju dipelajari atanapi nuju ku urang teuleuman kitu tah. Ayeuna ge masih kene sami. Nah, komo ayeuna mah langkung jelas Pak Cepi ngadugikeun yen tema urang ayeuna teh nyaeta wirausaha. Naon ari wirausaha teh? Aya nu parantos uninga? Insyaallah nya parantos uninga nya. Nah, wirausaha teh sok disebut oge wira swasta gitu nya. Wira swasta naon Pak Cepi ari wira swasta teh? Wira swasta teh jalmi anu ngamekarkeun keahlian yang mengembangkan bakat keahlian kemampuan. Aya anu dina widang produk, aya anu dina widang jasa. Sakali deui nya wirausaha teh sarua atanapi sami wae sareng wira swasta. Panginten sepuh aranjeun ge aya anu janten wira swastanya di antawisna. Nanging aranjeun ulah dugikeun ka teu tiasa naon ngajelaskeun naon atuh ari wira swasta teh. Tah ayeuna urang diajar. Tadi Pak Cepi tos ngadugikeun wira swasta atanapi wirausaha teh nyaeta jalmi anu ngamekarkeun teh nya mengembangkan, memanfaatkan gitu nya. Ngamekarkeun, mengembangkan keahliannya atanapi keahlianna dina widang produk. Sataacan kana slide salajengna Pak Cepi oge bade ngadugikeun ka aranjeun sadayana wira swasta teh seueur bidangna, aya dina produk, aya dina jasa. Lamun misalna dina widang jasa saperti tukang jahit, saperti tukang servis TV misalna teh atanapi anu sok ngalaraskeun listrik, teras oge misalna teh tukang bangunan. Naon deui sok kira-kira pokona mah jasa keahlian gitu. Aya oge dina widang produk nya. Dina widang produk teh misalna ngical sapatu, ngical acuk, lancingan sareng sajabina. Dina widang atikan oge nya kalebetna widang jasanya. Lamun misalnya dina widang atikan teh pendidikan teh nya sapertos guru les, guru di sakola kitu nya atanapi anu ngajar kursus-kursus menjahit eta kan jasa nya gitu. Upami dina atikan mah nya eta teh tadi guru les, guru tari atanapi guru ngaji. Urang lajengkeun ka slide salajengna. Mugia anu tadi didugikeun parantos tiasa ka cangkem gitu, tiasa ka pahami. Tiasa iyalah gitu, tiasa dipahami gitu. Tah di dieu teh aya sababaraha nami widang usaha nu aya di urang Sunda ti zaman baheula.
Nu kahiji aya ngahuma, nu kadua nyawah, nu katilu tani palawija, nu kaopat ngawarung, nu kalima matri, nu kagenep ngesol, nu katujuh ngabedug, nu kadalapan ngadulag. Ya. Anu kadalapan teh nyaeta ngadulah. Nu kasalapan bengkel, nu kasapuluh ninun. Naon atuh eta teh urang hiji-hiji urang bahasnya. Nu kahiji teh nyaeta aya ngahuma. Nah, ngahuma teh nyaeta usaha melapare di darat. Nah, upami ngahuma mah maksudna di darat teh jadi tidak dialiri oleh air gitu si taneuhna teh, tanah darat gitu nya. Benten sareng anu kadua ayeuna. Sakali deui upami ngahuma mah nyaeta usaha melak pare di darat. Nya. Nu kadua ayeuna nu kadua teh nyata nyawah. Ya. Usaha melak pare di sawah. Bedana antawis ngahuma sareng nyawah teh upami ngahuma mah tanahna tanah darat teu aya dikocoran ku cai gitu, tidak dialiri oleh air. Nah, sedengkeun dina nyawah mah taneuhna dialiri oleh air gitu benten. Jadi sakali deui kedah urang teh tiasa ngabentenkeun antawis ngahuma sareng nyawah gitu nya. Upami nyawah mah nya dialiri oleh air sapertos kitu. Lajengkeun nya kana widang usaha nu katilu. Naon atuh widang usaha nu katilu? Tani palawija. Tani palawija, maksudna palawija teh nyaeta tani gitunya selain tina padi, selain tina padi naon gitu kan sapertos kentang, aya kacang misalnya teh. Sareng tanaman-tanaman atau pepelakan anu sajena. Ya. Tani palawija usaha melak palawija boh di darat boh di sawah gitu. Jadi tanaman kedua lah gitu nya. Tanaman kedua pepelakan sajena salian ti anu pokok gitu. Anu katilu teh nyaeta aya widang usaha ngawarung teh geuning ti babaheula nya ti zaman kapungkur gitu. Upami zaman kapungkur mah cobi ditingali ku aranjeun sadayana sapertos kitu bangunanna gitu nya dina bilik gitu. Tapi upami ayeuna mah kan aya supermarket nya sapertoskeun Alfamart, Indomart sareng sajabina eta teh nya usaha ngawarung. Usaha ngawarung teh nyaeta usaha ngajual kabutuhan sapopoe pikeun masyarakat. Nya mun aya namanya aya Indomart mah langkung lengkap, langkung sareungit tempatna, langkung mewah gitu nya, tapi di lingkungan urang ge da aya warung mah nya gitu. Sakali deui upami ngawarung teh nyaeta usaha ngajual kabutuhan sapopoe pikeun masyarakat. Ulah upamina urang ngawarung jual ngicalna ban naon gitu nya, ulah da eta mah sanes kabutuhan urang sapopoe nya benten. Urang lajengkeun kana namina teh widang usaha anu salajengna ngesol. Ngesol teh nyaeta usaha ngomean sapatu ku cara dikaput sangkan bisa dipake deui. Lamun zaman baheula mah zaman Pacepi nuju alit keneh masih keneh seueur tukang sol. Sok aya ka bumi-bumi teh sok sapatu misalnya gitu ataupun sendal janten misalnya si sendalna bolong tah eta ku tukang sol di kaput ataupun sapatuna gitu tah lamun zaman ayeuna mah sih rada-rada hese nya margi pangitan ada zaman ayeuna mah lem biru lempar beli yang baru gitu benten sareng zaman baheula gitu ada zaman baheula mah seueur pisan tok tukang sol teh masih sok ka bumi-bumi ka masyarakat lah gitu sok ngider gitu nya. Terus anu salajengna nyaeta aya tukang anu matri atanapi tukang patri. Benten sareng tukang sol upami tukang matri mah usaha nambihan barang-barang pakakas tina aluminium atawa besi. Biasana tukang patri oge sami sok ngider ka masyarakat. Ngan ada tukang sol mah ya, misalnya ngalareskeun sendal, sapatu sedengkeun tukang patri mah nya misalnya teh katel di bumi hidup gitu nya anu bocor kan kadang sok bocor oge tah ku tukang patri ditambalna gitu benten nya. Jadi tukang sol jeung tukang patri teh sami sok inter ka masyarakat tapi nya benten tugasna gitu. Benten barang anu dilereskeunana gitu. Eta teh sami widang usaha anu aya ti kapungkur tapi kita sol sareng patri mah ayeuna rada langki pisan.
langki pisan lah gitu. Upami sol mah kadang aya tapi upami patrif mah aduh langki pisan gitu nya. Urang lajengkeun kana tah ieu teh ngabedug buburuh ya. Macul atau tani nepi ka bedug. Kira-kira dugikeun ka jam 12 beurang. Tah ieu mah gambarna rada lucu nya. Keun teu naon gambarna mah pokona urang tingali we pokona gitu nya jalmi anu apa ya jadi jasa ieu mah leuwih langkungnya ke jasanya tukang ngabadug teh nyata buburuh ya anu buburuh macul misalnya tanahna mah kadang sawahna mah sawah batur gitu tapi urang teh nya digawe lah ka anu boga sawah eta misalnya teh dugikeun ka badug ka beurang dugikeun ka kira-kira jam 12 beurang lajeng ka anu salajengna nyaeta ngadulah nya naon sih ngadulah usaha buburuh jadi tukang dina bangunan gitu tukang kuli gitu nya ngadulah teh nyata usaha buburuh dina tukang jadi tukang dina bangunan misalnya aya anu ngadamel bumi kan pasti peryogi tanagi nah anjeunna ngiring damel misalnya kanggo ngadamel eta bumi atau nepi ngalareskeun ya eta ngadulah gitu usaha buburuh jadi tukang dina bangunan ieu jasanya lajeng kana slide salajengna teh bengkel usaha ngomean kendaraan upamana sapeda motor atawa mobil aya oge bengkel las nusok nyieunnan pager tralis pagernya tralis mah tina beusi gitu nya jeung sabang sana dan sejenisnya. Tah ieu tugikeun ka ayeuna masih keneh naon namina teh aya bahkan gitu nya ayeuna mah langkung maju gitu bengkel-bengkel seueur jalmi anu maju tina usaha bengkel ieu gitu. Lajeng anu pamungkas atanapi nu terakhir nyaeta ninun usaha nyeunan rupa-rupa kain make pakakas tradisional. Tah ieu salah sawiji widang usaha anu namina ninun usaha nyeunan rupa-rupa kain make pakakas tradisional gitu. Panginten ayeuna mah usaha ieu teh kalindih ku ayana mesin-mesin nya gitu. Naon sih tugas dinten ayeuna? Jieun kalimah ngagunakeun ngaran widang usaha anu tadi disebatkeun anu 10 tea nu kahiji aya ngahuma nyawah tani palawija ngawarung matri taras ngesol ngabedug ngadulah bengkel ninun eta tugas-tugasna eta naon namina teh ngaran widang usahana didamel kalimah dikerjakeun dina buku basa Sunda teras we hasilna dipotokeun ka WA Pacepi gitu. Mugia naon anu didugikeun dina dinten ayeuna tiasa mangpaat wireh sakali deui Pacepi ngadugikeun wira usaha teh sami sareng wira swasta nyaeta jalmi anu ngamekarkeun keahlian atau ngembang yang memanfaatkan gitunya anu mateakeunnya kemampuanana aya nu di bidang produk aya nu di bidang jasa. Tah tadi tos di sebatan hiji-hiji diwincik di sebatan hiji-hijina aya 10 nya tinggal huma dugikeun ka ninun sareng seueur deui salian ti ieu tah tugas dinten ayeuna mah ngadamel kalimah tina bidang usaha anu aya dina slide ieu. Hatur nuhun pisan kana apresiasina diantos tugasna dina WA sakitu wae anu tiasa kapihatur urang tepang deui insyaallah di lawungan anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.